entong ayeuna mah geunteu we kunikmat durian sanajan digunta-ganti moal acara jeung manehna pan kitu nikmat durian mah sok atuh cu rasa mau bisa dibobodo hate teu bisa diengke-engke galeuh mah teu bisa dieuleuk-euleuk bulan mah tara hileudeun memang pek pikir da dewek ge nyaho lah lamun dewek bieu ngarengkenek da pasti weh kenangna teh di jem moal henteu rasa nu ngabejaan dewek ayeuna mah dewek teh geus boga ilmu tikukur naon tikukur da manuk tikukur teh boga hiji kutu di mana-mana nak keur cicing rek aya nu nemak eta kutu mi heulaan nyocok berarti tita hiber mun di jelema eta rasa piling eta ulah digedekeun si udon teh atuh bisa jelema teh teu angkat ayeuna bener boy nah teu mungkin bisa harapaleun urang si Amis oge lamun dewek ngiga teh pasti we kenang dijempekeun di heureuyan watak itu penting ayeuna mah bener sabab dewek watak teh kitu unggal ka mana-mana ngan ukur di heureuyan batur we Deui. Urang mah hirup aya di heureuyan teh batur. Heeh.
Kang Usman oge ka dewek nawaran udang nepi ka ieu can mere keneh wae. Oh. Oh, kuating cak yusuk. Kalah ngirim lalai ka dewek. Lalai ge sarua jeung budak. Budak eueuh lalai-lalai. Alah. Ya. Dan Romantika kahirupan di dunia. parupan ka sorang teh kan. Naon urang kudu ngewa ka batur. Naon kudu syirik ka batur. Naon make cemburu ka batur. Gara pikir ku si lain. Da moal lila tuh si Berlin oge apaleun. Yen hirup teh moal lila. Nya. Bener-bener Tak kulantaran sakedeung mangpaatkeun pagede-gede amal dina kahadean anu dipikarido ku Allah. Abeh kaituna teu loba ditanya. sukar marek salat. Nah, karek geudeuk sia teh salat teh. Geus sagede kitu teh karek geudeuk. Tapi kade deh sanajan kita sholat sabab dina sholat oge ieu mah syaur ulama mutanabi aya sholat teh aya 3 huruf Hiji degekeun aya 3 huruf hiji nyaeta short anu kadua duana lam anu katilu tiluna ta kuring marek naros teh ai son. sidqul qauli teh sidqul qauli teh nyaeta bener ucapanana. Karena kuring khusyuk dina salat teh apa? Ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana mah ngadek sacekna nila saplasna lamun nya-nyakeun lamun lain-lainkeun. Da ruksak teh nyaeta nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Bener. Bener kan. Ailamna nyaeta layinul qalbi jadi leuleus hatena. Di mana geus leuleus hatena kana tekadna kana ucapna kana lampahna oge istuni mulus rahayu. Bener. Suruh teu silung teu pales teu pikangewaeun batur teu ngagoreng batur hartina nu naletah teh disatukangeun akal jeung elingan nya landung kandungan lair Aisyah mipit amit ngalamenta nete taraje nin sakamalan nungtik lari mapai bukti nyukcuk walungan mapai wahangan sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado kaituna hartina malapah gedang tarangga leuwihan jeung ngurangan kana perkara anu geus ditantukeun mun panjang tarawani neuteuk mun pondok tarawani nyambung komo mun condong teu wani motong pas artina Pas. aitana nyaeta tarkul maasi hartina geus ngajauhkan kana rupa-rupa pimasiateun salat tasya Bener. Tapi aya nu betul salat tapi ngomong keur batur mau ngapoe teh. da Allahu Akbar na beda sia mah Beda kumaha atuh ai sorana mah sarua ada sarua anu. dapat pecakan rasakeun misi lain Kumaha? sakadang-kadang Allahu Akbar takbir kadang-kadang sumut mah sarua Allahu Akbar tapi otak beda Beda. kadang-kadang otak mah Allahu Akbar bray teh pangabutuh kahayang kamu numpuk na hulu teh Jauh jeung ucapan. rasakeun sia Asa jauh jeung ucapan ya kan. jauh teh jeung ucapan Brai teh kaayang kamu. artina meureunana teh ngeceng manuk meureun pangecengna meureun nyengcang gitu teh Ai ngecek manuk ge meunang ka hansip. heeh aya nu ditembak manuk aya nu meunang roti nya Rasa anu teh di warung. jadi hartina patongong-tongong malahan saur Nabi mah lamun abus Islam kudu sagemlengna cenah geuning Sagemlengna kumaha loba. seulina elinganana panonna irungna kabeh gerakanana oge dina ka Islam Islam. hartina salamet Dari wiji geus seren sumeren geus diwakafkeun ieu jiwa raga teh urang jeung cang wae.
ngan ieu rata-rata jiwa urang teh sok diwakafkeun kana haliah dunya wungkul ubudunya mota kumaha tuh kaituna dongana teu mati tina mota teh nya da teu matu kitu teh euy matak lamun hayang mati mah pecing matu ulah mota jiwa teh heeh ya udah kakonengan teh mah bau kitu teh euy nu matak dewek bawa is kuning reug-reug dina hate teh boga dunungan dina waktu ayeuna boga dunung sakelang akangnya ditekadna diucapna dilampahna teh is kuning luyu tuturkeuneun daek tatapa daek puasa nyenen kemis boh wajibna boh sunatna dunungan dewek mah dikeureuyeun cara kalangkung nyenen kemis teh komo puasa wajib puasa wajib eta ku dewek digoda ku rujak bonteng bulan puasa ada kepikiran rujak bonteng ku rujak cuka bro kalangan kan badan gitu dunungan mah pas dina agamana teh dah geus tenang ai dewek heuda mun didengeh henteu bareto proses hirup rupa-rupa proses hirup dewek baheula ngadenge agama teh asa percaya wungkul eta kitu ulah percaya karek beja percayaana teh deui heeh padahal eta bere nyarita di masjid pedah eta nu nyarita di masjid Allah teh maha beunghar maha uninga maha bager maha adil dewek teh hiji mangsa nguseup ieu weti isuk jedur nepi ka sore jeder barejeng di sisih leuweung dari dinya teh loba lauk eta teh nu panjang teh geuningan lubang ieu nguseup bujeng hinga aya lauk anu gede nu leutik oge bororah ngabeun kana eupan teh borah nyangut ti isuk jedur nepi ka sore jeder eueuh hiji-hiji acan nu nyangut bororah meunang percaya we dewek teh ka Allah yen Allah mah maha beunghar ceuk dewek teh ya Allah na useup teh naas-naas teuing atuh lauk mah mau atuh ka dieu dijabah eta aing kurunyung teh mau gigireun meureun hayang nginum reuwas aing teh geter hate ku kulutusnya ka Allah ceuk teh na Allah da abdi mah banyol nyata gitu ulah barangan suara bisi diijabah tak gitu tapi aya deui euy aya deui kumaha diangkat heuh dina agama didengeh henteu aya percaya ayana Allah teh baheula mah can loba kendaraan di Ciamis rek ka Tasik leumpang harita aya di tengah-tengah Ciamis jeung Tasik ning aya kampung naon ieu teh Cikoneng yang teh ngadoa we di Ciamis teh rek leumpang ka Tasik ngadoa sedengkeun pihujaneun geus mendung dewek ngadoa we ka Allah wa Fatihah oge 3 balikan ya Allah satu asana abdi ka Tasik mah ulah waka diturunkeun ieu hujan amin sageus jangan doa teh leumpang percaya pada geus ngadoa teh ieu hujan mau waka turun pasti no ai pelebah Cikoneng geretek teh eta hujan mun kawas menang namplokeun dewek ngiuhan mu cici di saung bari ku kulutus nah eta Allah mun teu apa tasik acan ceuk aing oh maha uninga salahnya lupa teh eta dah kitu si horeng lain salah agama persepsi urang nu salah tadina mah dewek teh neung teuinganan ka Allah kenapa waspada nu hayang seuri pisan mah sia naon ya Kang
tidak percaya teh agama anak karek beja meureun hirup teh semplek nicak semplak itu salah ki lain ngaranna teh udin jual meuli kalakah rugi sedengkeun aya nu lagi listrik poe isuk teh kudu punah lamun henteu bakal dipegatkeun listrik teh makanya geus 3 bulan teu mayar tengah puting eta udin nyuratan ka Allah bayangkeun ku sia tuh nya lumatak bahaya ya agama ditarimana kuno IQ-na saeutik tapi dari ubaran ku Allah oge ibadah mah samampuna we cenah aya eta abong maha hampura nya tak kitu ngeunahna mangeran ka Allah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur Allah subhanahu wa ta'ala di mana wae ayana eta nepi ka kitu marukana meureun Allah teh tetangga bakating kulieur meureun sareng manawi Allah nuju salse si goblok udah Allah teh pagawe pabrik abdi percaya yen salira Allah teh maha beunghar, maha uninga, maha waspada, maha welas, maha asih. Moal heseueun sagala rupa oge salira mah. Abdi teh yakin tur percaya tapi naha atuh abdi teh hirup teh teh semplak nicak semplak kitu salah kieu lain ya Allah. Panginten ka uninga ku salira oge. Abdi teh Priyogi Arto 100.000 mugi Allah ngintunkeun ka abdi hormat abdi Udin kabeneran aya pagawe desa ngliwat Mang Syueb mohon iya ngawias serat cenah sok atuh cenah berarti desa mun sok dikirimkeun deui di tengah jalan Mang Syueb teh dibaca kahatur Allah si goblok cenah geuning nu gelo ieu mah Sudin alungkeun surat teh ini teh aya we nu ngontrol polisi duaan meureun balik mulih ti Pangandaran Pak Alit Tajudin meureun di Polda boncengan polisi teh duaan aya polisi tukang heureuy Pak Alit di tukang heureuy teh mah jelema teh keur motor ke cekit naon cenah ieu heureun itu cenah aya surat tumureun nuragrag karunya copot kitu copot teh kubaturanna teh bisi surat penting dibaca teh barak katak teh polisi naon cenah ai mana jo seuri we ieu cenah tempo euy surat kahatur Allah mun disasamakeun cenah ka Allah tinggali nyuratan ulah wakang ewa cenah euy ka jelema kitu biheunteng awam kajurung kula bapa ngabutuh mun naon cenah sok baca barak katak deui we geus maca surat teh da puguh ka Allah minta duit Seri nama eta Allah di mana wae ayana. Aya si lain cenah sur Pak Ali teh. Tong iseng surikeun wae karunya teh jelema teh cenah bakal jeung kubutuh kana kitu oge. Boga duit cenah seling. Aya berapa? 60.000. Heukeun bae asupkeun cenah kana amplop tah suratan deui kecung. Nyuratan deui polisi teh kahatur Udin di tempat. Din ieu duit teh lumayan pek manfaatkeun ku maneh hormat kami Allah. Diheureuyan ku polisi maksudna mah. Tameureun tukang heureuy. Ayo cenah urang anterkeun Sudin ini teh. Oh, cekit.
Sampurasun rampes Bray dibuka teh dek taudin alah aya boga dosa naon cenah ieu nah hatena atau ngadek cenah din ieu katitipan alo pangkatitan surat ya alo alah sumuhun mana ayeuna tah cenah bawa oh sakitu we din mangga nuhun bapak polisi nuhun acong-acongan ini teh polisi mau beri siri Bray teh dibuka duit nyampak tua kamilang duit atoh leres Allah yen salira teh maha uningan leres salira teh maha waspada maha beunghar nuhun menuju ka jumbalik atuh oh geuning uningan kenapa kabutuh abdi barang ditempo dibilang duit dengan 60.000 sedangkan pan mentang 100 ngalamun deui barang teh nah ieu mah uningan teh bet kieu suratan deui udin teh kalau atur Allah ya Allah bingkeun ulah me HP duit ka polisi gini mung dugi 60.000 pan abdi teh nyungkeun 100 kata polisi tina nulungan teh jadi ketempuhan ya Allah jatombok aduh ampun aing mah sabida-bida teh awam dinaker alah eta Pak Alit pikaruy gogohelan atuh da tukang heureuy meureun elah aya deui dongeng nu asih di Pulang Sengit apa sering dongeng nu asih di Pulang Sengit aya di hiji kampung teh aya logak teh sagede balong gitu segede balong anu 100 tumak ngan ngelegok ka handap kitu model kawah gitu di hiji kampung teh hiji mangsa aya nu ngabejaan aya buaya 3 cenah dina logak eta teh geuning aya buaya euy pabeja-beja tina sajongka jeung sadupa breng jeung lurah-lurahna tuh jeung kuwu-kuwuna datang jeung RT RW para pemuda ngarariung awewe lalaki nempok ka handap gitu we alah nya cenah buaya keur mararoyan nya aya we nu beunghar mawa motor ceuk nu beunghar bawa motor teh hei masyarakat sok cenah saha-saha anu wani luncat kana eta kolam kapara saderek anu wadiung lamun aya nu bisa ngagajel ka handap nepi ka naik di ka luhur salamet teu dihakat buaya tah ieu motor kuring dibikeun mangkaning mio BPKB mah cenah nyieun we ku sorangan nah da eta mah tibulah kidulun eta tempat gojleng koleang kejebur buaya teh apa ngadengin nu kejebur mah atoh marukana hakaneun sing tarurubun teh buaya teh kejebur tiluan wah eta mah nu ngagajleng kucuprak naik ka darat naik ka luhur gur masyarakat teh keprok sabab disebut wanian jeung bakal boga motor eta mun urang mah atoh dikeprokan ieu mah ngadon culang cileun neangan bedog bari ngomong saha anjing cenah nu nyuntrukeun aing tadi si goreng lain wani aya nu nyuntrukeun bener juga teh kajelang sorangan aduh ampun karunya je mun urang geus kaluhur mah geuna we da bakal boga motor soak beureunya
nyuntrungan si Barona. Tanu mata gitu hirup di dunia nya kudu waspada jeung permana tinggal teh lah. Sumuhun kan. Kewaspadaan dijaga. Naon teh? Sorangan ada buaya teh. Moal buaya nu dieu gitu. Buaya terakhir. Ulah kaget mah. Syah. Saha? Aya budak ngora tuh. Budak di dapur teh ya begini. Dituturkeun itu. Moal Bapak Bupati. Mah? Lah, pada tumaros dieu. Aya naon pot? Lah, aya naon? Aya urang kali itu. Aya jejaka. Saha ya? Pak, aya pemuda, Pak. Pemuda di porsi menurut teh. Di porsi mun atawa KNPI. Oh. Itu sumur. Oh iya anak saya. Nah, tingali ayam budak ngora ka dieu. Ay. Sumur. Saha Pak? Teuing atuh jak. Aya budak ngoranya. Ya, si tim ini ngagomrang, eta beling. Untung terahot ya. Namanya beling mulai tarik-tarik teuing. Apaan beling? Nah ninggal kana keyboard. Sampurasun Rampes Satria. Uluh ayana nah ini aki-aki je awas saya nomor kosa yang ngejerit tinggali rarain aja kayak gitu jika juragan Nabi Manyu tete budak teh sakereretan dola dina angkeut nama jika dunungan tete budak teh nya kasep ieu budak teh duh ulah kaget Satria bagea genawa dohon lain bangsa naon ulah itu moal bangsa Panumangan Ararane jelema teh babarengan jeung Cikur. Bapak dewek dianggap Cikur. Tah ieu bawang beureum. Sileing jahe. Aya dunungan uuk. Kakek kunir